A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Ningcak wari urang rek nerangkeun masalah syarat sah Jum'ah. Faslun fi suruti sihati fa'lil Jum'ati. Ieu hiji pasal rek nerangkeun dina masalah syarat sah milampah salat Jumat. Aya sabaraha kitu syarat sahna milampah salat Jumat. Sebab lamun henteu make syarat sah Jumat atuh engke Jumatna henteu sah. Engke Jumatna jadi wungkul. Asal-asalan ngaranna. Mangkana dina ngalaksanakeun salat Jumat ieu rek di lembur rek di kota kudu make. Surutul Jum'ati eta teh sitatun. Ari lobana syarat sah milampah salat Jumat eta aya genep. Anu kahiji antakuna kulluha fi waqti zuhri. Kayaan ngalaksanakeun salat Jumat teh sadayana sajroning keur ngalaksanakeun salat Jumat kulluha eta aya dina sajroning waktu zuhur. Kudu kitu. Kudu waktu zuhur eta marek jam 2 tah. Kitu ngalaksanakeun yang penting keur aya dina waktu zuhur. Jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 3 itu kaasaran maop bae. Kumaha lamun kaasaran gitu. Usolli fardhu Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imam qaba Allahu akbar ngalaksanakeun Jumat. Barang pelbah tengah-tengah gitu kala Allahu akbar asar waktu. Loloskeun eta ka salat zuhur. Tapi niatna ulah robang sebae kitu. Penting loloskeun ka salat zuhur ka ditu eta. Mantap ieu mah kayaan salat Jumat eta hiji syaratna eta kayaan sakabeh dina waktu ngalaksanakeun Jumat eta aya dina sarojeuning waktu salat zuhur dina waktu zuhur. Eta nu kahiji. Eta maka bagi atuh. Da kitu di mana ge nya tacan aya kitu anu kaasaran teu aya. Wasaniha antuqoma fihi tasil baladi. Jeung dina ngalaksanakeun ieu ngadegeun salat Jumat eta aya di lingkungan nagara atau di lingkungan lembur. Rek di kota, arek di lembur kitu. Laksanakeun. Kumaha lamun di Tegalahan cenah hade. Henteu di masjid tuh hade. Malah ngalaksanakeun salat Jumat asal kitu. Di lingkungan nagara, di lingkungan eta lembur. Dina ngalaksanakeun salat Jumatna. Kadua eta anu katilu wa ang tusollia jamaatan wa ang tusolla jamaatan. Anu katiluna wasalisuha anu katiluna angtu sholat jamaatan dina ngalaksanakeun sholat Jumatna kudu berjamaah. Jadi teu aya sholat Jumat mah sorangan ya. Aya cenah dina mujtahid mutlak duka saha bae nami nama eta aya anu ngameunangkeun eta mah ngabolehkeun sorangan.
Berarti lamun sorangan imam sorangan, makmum sorangan, khutbah sorangan, sorangan bae sama gitu. Ngan lamun istilahna dina syarat sah Jum'ah nu kurang kuari keur diaji, ya syarat sah Jum'ah menurut mazhab Imam Syafi'i dina kaul jadidna nya. Dina kaul jadidna. Tadi teh kahiji atuh dina waktu dohor, anu kaduana kudu di lingkungan negara, ya. Anu katiluna nyaeta antus sholat jamaah, nyaeta kudu berjamaah. Ulah lamun sorangan teu endah. Kudu berjamaah nu mantak di antarana niat jadi imam eta ieu salat Jumat. Jadi si imamna kudu niat jadi imam. Usolli fardhu Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati. Adaan heug rek langsung imaman, adaan imaman rek langsung imaman heug. Dengan diributkeun, besok ribut-ributkeun bae. Itu kudu niat jadi imam. Ari salat nu lain kitu lamun teu niat imaman sah bae atuh sah bae. Ngan moal meunang ganjaran berjamaah sapertina usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adzan lillahi ta'ala teu make imaman si imamna. Ari makmum mah wajib make makmuman, kudu ja berjamaah ieu. Ngan si imam moal meunang ganjaran berjamaah. Sah salatna, sah salat lamun dohor, asar, maghrib gitu. Ngan lamun dina Jumaah mah andai kata imam teu make imaman atuh teu sah Jumatna. Gitu. Sebab syarat. Heeh. Gitu. Karena syaratna eta Jumat mah kudu berjamaah. Warabi wahajeng anu kaopatna syarat sah Jumat eta ayakunu arba'ina. Kayaan anu ngalaksanakeunana teh kudu aya 40 jalma. Kudu aya 40-an. Bari anu 40 teh akhroron zukuron baligina mustautinina. Gitu. Kayaan 40 na eta jalmina merdeka lain hamba sahaya. Lalaki bari baleg tur mustautinina cicing di eta lembur. Lain jalma musafir, lain jalma nu ngontrak. Jadi kudu asli urang dinya. Kudu 40. Jadi ieu lembur kadu beureum. Aya cenah 40 jelema. Atuh wajib ulah ngosongkeun Jumat. Gitu. Sarasahna eta pan kudu 40 lalaki, 40 jelema lalaki anu baleg tur imah didinya, cicing didinya, ahli kampung didinya, ahli bala didinya. Eta. Kumaha lamun teu aya 40? Teu aya 40 kumaha? Nya cenah ieu ari naon? Eta nama aya 40 jelemana. Ngeun dina salatna nyalahan. Sepertina Fatihahna teu bisa kurang tadi 40. Eta kumaha Jumatna? Sepertina aya nu kitu dina maca Fatihahna teu pasehat, teu bisaeun kitu. Umi lain qori. Atuh eta mah teu endah. Lamun umi mah karena manehanana lalawara dina gugu tuh. Pade walau kanu arba'ina wa fihim umiyun atau qasura fi ta'alumi lam tasih jum'atuhum libutlani salatihim. Jadi lamun teu aya 40 mah tah kitu. Anu bisa Fatihah seperti anu bisa Fatihah ngan 20. Nu 20 mah teu bisa. Lalawara mah nanti belajar kana Fatihah. Atuh batal salat. Batal Jumatna.
Geus cekol jadi Imam Syafi'i mah geus atuh lamun kitu mah. Ari nu bisa kana Fatihah mah dohor bae. Gitu. Dohor bae. Karena sanajan atuh dina salat nu lain kan batal atau kumaha Jumat. Dina salat nu lain urang teu sah mah teu endah mamaca Fatihah nah atuh teu sah salatna. Komo dina Jumat ge kudu bisa. Sedangkan pan 40 kamiluna sampurna. Dina 40 teh pan kudu istilahna urang babacaanna bagus, pasehat, nyaho tajwidna panjang pendekna segala. Atuh kitu deui at-tahiyatul ge. Sarua kudu nu bener at-tahiyatulna. Pan urang mah keur leutik teh sok diajaran kieu ku kolot teh at-tahiyatul pan kitu. Eta salah pan kitu teh. Jadi bacaan at-tahiyatul teh salah, kurungna at-tahiyatul. Mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gitu. Ulah lalawara eta. Geus mah dina Fatihah lo dituntut deui urang maca tahiyatna eta. Eta 40 jelema kudu bari sakitu. Ulah asal. Eta kamasukun rukun pan rukun qauli. Kumaha endana Jumat lamun kitu mah. Makana pan geus di urang mah lamun Jumat teh lamun Jumat teh cenah sunah ngadohoran. Sunah ngadohoran kitu. Model atuh untuk Pandeglang mah nya, Pandeglang mah pan ngadohoran bae. Cikadueun sok ngadohoran. Di Cisantri ngadohoran, di Kadukaweng ngadohoran, di Cidahu ngadohoran, malah di Cilongok mah waktu jigana diwajibkeun wungkul kudu. Gitu. Ieu makalah babasana anu ngomong kieu. Si Ustad mah cenah salatna aya ngadohoran deui cenah. Jiga nek dina mah ge cangcaya cenah kana Jumaahna jiga teu sah cenah kitu lah. Mun kuat ngadohoran deui. Iya tuh kuring mah ngalaksanakeun ngadohoran lain ku sebab cangcaya dina teu sah Jumat teh lain. Lain. Ya tadi teh pan lamun menurut kaul jadid Imam Syafi'i mah pan kudu 40 jelema haremat babacaanna kabeh. Man barang ku kuring tilik kitu lah ieu lah di lembur ieu. Si anu ngan aya 15 jelema. Sedengkeun kudu aya 40. Tah sedangkan lamun teu bisa kitu pan aya 15 jelema, ka mana pan nu 35 deui? Kudu 35 deui pandang nyiaran eta. Atuh cenah ngomong cenah di lembur ieu 200 mah. Heueuh jelema mah aya 200 jelema. Ngan anu pasehat dina Fatihahna, anu bagus bacaan dina Fatihahna, ngan 15 jelema. Atuh kamari bae ditatar bengkot waladolin bae kieu. Waladolin cenah kitu. Lain waladolin gitu kan. Ieu mah waladolin cenah kitu. Atuh kan kudu digentakeun kana alam. Ieu mah henteu. Rek kumaha aja. Ditatar gitu kabeh. Kalah ngarajat areueuh teu ngaraji deui. Oge urang nganatar ge supaya dingasahkeun Jumat areueuh dititah kumpul 40 jelema nu hadir kalah ge aya ngan 20. Tinu 20 bae nu bener ngan 15. Teu kumaha? Nah, kitu cekol jadid mah geus ulah Jumatan dohor bae. Sedangkeun pan lamun ngalirik deui urang dina kitab anu sanes aya dina Sulukil Jadah teh pan teu beunang urang cenah dina eta teh wayah rumu haram ngosongkeun di eta lembur dina ngadirikeun Jumatan haram. Makana akhirna pindah urang geus taklid bae lah kana naon tadi teh kaul ashab Imam Syafi'i, kaul qadim ashab Imam Syafi'i. Jadi ashab Imam Syafi'i mah aya meureun sugan 4 jelema mah cenah anu bisa Fatihah,
anu bagus Fatihahna gitu. Aya opat mah tunggu saya bae. Maka bener. Cek riwayat Abi Bakar Sato teh ya. Saurna qala Jamalul Habsyi fa iza alimal amiyu ayu qalida bi qalbihi man yaqulu min ashabi Syafi'i bi qomatiha bi arba'atin aw bisnaini asyara fala ba'sa bidzalika idla usrofi. Gitu. Maka bila mana mengetahui dia membodoh atau taklid bae geus. Bi qalbihi ku hatena kasaha ka jalma anu ngabolehkeun gitu cara Jumat kaul qadim ashab Imam Syafi'i itu Imam Mujani di qomatiha dina ngadirikeun salat Jumat. Sabaraha jelema cenah bi arba'atin ku 4 jelema atawa ku 12 jelema mangkat teu bahaya ngadirikeun doang kitu ge. Geus. Ya jigana lamun ku urang ditilik wae hayo di tiap lembur ieu, di tiap lembur ngadirikeun Jumat tatar ku urang hiji-hiji Fatihahna bisa tante. Lamun teu bisa 40 jelema enggeus taklid. Karena kaul qadim ashab Imam Syafi'i, nyata anu ngetakeun mimina Imam Mujani, murid Imam Syafi'i. Gitu bae. Ngan enggeusna muraatul hilaf ngadohoran. Ngadohoran. Emang aya atuh model kuari lah kumaha jeung? Nya ngadirikeun la Jumatna kuari mapan. Di hotel ngadirikeun Jumat, di kantor ngadirikeun Jumat, di rumah sakit ngadirikeun Jumat. Terus saya tadi dinya anu mustautina aya henteu. Pan musafir kabeh meureun. Terus lamun musafir kabeh kumaha pan? Cek menurut kaul jadi Imam Syafi'i dina ngalaksanakeun Jumat. Jadi kaul jadi ieu pan kudu urang dinya asli. Sedengkeun ku hari pan ramena dina ngalaksana Jumat kan kitu. Lamun di kantor pan saya tuh di kantor orang dinya aya asli orang dinya na pan saya orang kantor kabeh berarti musafir kabeh atuh teu sah pan tuh sarasah Jumat teu asup berarti eta asal jadi buruk Jumat nak kitu mah dia teu beunang pan eta musafir kabeh aya anu di dinya salat Jumat kitu mah atuh eta panderite taklid kana ashab qol ashab Imam Syafi'i cenah sugana 4 jelema. Nya 4 jelema ge urang dinya asli. Urang rumah sakit asli. Mun di hotel teh mah tuh orang hotelna di dinya asli. Aya penduduk aslian di dinya. Oh gitu. Lamun kuari mah di daerah KP3B punten ya di Banten. Aya asli urang dinyana 4 jelema ge. Dingasahkeun urang salat Jumat menurut mazhab Imam Syafi'i. Memang aya musafir ngalaksanakeun Jumat ngeun taklidna urang kana kaul Imam Hanafi. Lamun urang ngalaksanakeun kana kaul Imam Hanafi, naon urang terang gitu, kanu ditaklidan ku urang. Sedengkeun pan cek keterangan ya juju taklid raqail bi jawaziha bidunil arba'ina ka Abi Hanifah. Fa inahu jawazaha bil arba'ati tina ihdahumul Imam wa Malik. Bi arba'ati ahaduhum imamu gitu. Ahaduhum imamu. Wa Malik deui fa innahu jawazah bi salasi au bi isrina. Wa la yakfi taqlidu ba'duhum bal labuda min taqlidihim wa ilmihim bi surati ma yuqalliduna fihi inda ma yuqalliduna wa yusanu lahum fa'lu zuhri. Jadi beunang taklid hop urang ka mazhab Imam Hanafi beunang. Meunang taklid ka mazhab Imam Maliki meunang. 4 jelema atau 30 jelema atau 20 jelema musafir ngadirikeun Jumat. Ngeun teu cukup sakitu. Teu cukup urang taklid, balik tah urang geus taklid eta kudu nyaho ka jalma anu ditaklidan ku urang. Dina kailmuanana, dina syarat sah Jumatna, kumaha ieu? Menurut mazhab Imam Hanafi tata cara Jumat teh gitu, syarat sah Jumat menurut mazhab Imam Hanafi, syarat sah Jumat menurut mazhab Imam Maliki. Pan urang kudu nyaho kana syarat sah anu ditaklidan ku urang. Gitu. Ari eta mah urang keur taklid kana qaul qadim ashab Imam Syafi'i teh nya. Gitu. Pan eta mah masih runtuyan Imam Syafi'i. Jadi ngeunaheun teu ngarobahna naon urang, teu ngarobah
rukun salat na teu ngarobah rukun wudu na teu rukun khutbah na rukun Jumat segala syarat gitu bae menurut aturan Imam Syafi'i gitu doang urang kieu ngalaksanakeun kieu lah jeung geusna wa yusanu lahum faluzuhri jadi sanggeusna disunahkeun urang ngalaksanakeun zuhur ai zuhur didinya ngalaksanakeun muraatul hilaf ari muraatul hilaf eta ngahormat perbedaan jacek menurut kaul jadid mah atuh geus ulah Jumat zuhur bae jarak salat Jumat lagi ya nu bari maca Fatihahna gitu cek kaul jadid mah aya asabi-asabi ulah atuh kitu mah geus laksanakeun Jumat jadi di eta lembur teh aya 200 jelema lamun teu Jumatan bisi pareum syiar Islam sugan aya opatan mah geus laksanakeun bae salat Jumat sugan aya opatan anu bisa maca Fatihah bararagus tajwidna panjang pendekna pasehat hurufna gitu laksanakeun bae salat Jumat ngeun geusna sunah ngadohoran gitu asal salatna urang dinya anja kuari lamun model di hotel gitu jalain urang dinya asli musafir kabeh atuh geus teu endah lamun ningali ngalirikan syarat sah Jumat ieu mah geus teu endah nu di kantor-kantor gitu aya masjid lamun teu aya urang dinya atuh teu endah teu sah salat Jumat mah teu gitu tuh gitulah atuh di Masjid Agung ge di Masjid Agung di urang eta lemburna naon kitu lemburna ciwasiat mangka atuh kudu aya urang ciwasiat eta hebat 40-an naon maca Fatihahna terus lamun eueuh atuh taklid deui kakal qadim ashab Imam Syafi'i kitu atuh nyaho kabeh ieu nu haladir kabeh salat Jumat ka Masjid Agung ya urang mangalaksanakeun Jumat ieu taklid bae lah kana kakal qadimna ashab Imam Syafi'i anu direng-reng ku Imam Muzani geus kadinya aya dina Fathul Mu'in ge aya riwayat Imam Jaluddin Suyuti aya tinggal tu nyiaran bae ya ulah eta tuh ngadohoran tuh urang mah teu natara ngadohoran tapi urang mah taklid tapi kalau atuh hade bae berarti mah enak salat Jumatna taklid karena qaul qadim na Imam Syafi'i kitu ya lamun qaul jadid mah atuh geus teu endah mangkana lamun musafir mah pan rek kumaha sahna coba hayo kuari salat Jumat model kitu nya didinya budak pribumi jeung musafir kabeh sedengkeun musafir kudu taklid kumaha rek taklid ge kana qaul qadim ashab Imam Syafi'i jauh budak dinyana geus cenah ka mazhab Imam Hanafi bae cenah boleh cenah musafir di Jumat atuh kudu nyaho kanu ditaklidan ku urang hayo kumaha syarat sah Jumat menurut mazhab Imam Hanafi kumaha syarat sah Jumat menurut mazhab Imam Maliki atuh kudu nyaho ulah asal-asalan ulah ieu mah asal-asalan namun asal-asalan ibadahna jadi sama henteu ih cenah ulah kitu cenah emangna cenah pangeran kitu ustad kitu sorangan bisa ngatesahkeun iya tuh pan pokona bayi data cu urang teh mah dalil ya keteranganna kan kitu di kitabna kudu 40 urang dinya asli lalaki anu hebat bacaan lamun eueuh geus urang mah kitunya jadi taklid kana qaul qadim ashab Imam Syafi'i geusna muraatul hilaf ngadohoran gitu sunah ngadohoran henteu cenah abdi mah ngaburu waktu teh jadi masalah kitu lamun musafir mah model Jumatan di rumah sakit model kitu geus teu sah bae lah ulama lamun nempo dalil mah terus anu kalimana wa ala tasbiqaha wala tuqrina Jum'atun fitil kal baladi maksudna naon eta maksud didinya wa al latasbiqaha eta ulah
kaheulaan dina maca takbiratul ihramna jeung ulah babarengan dina maca takbiratul ihramna. Oh, berarti ieu mah masjidna di hiji lembur aya 2. Kitu. Lamun di hiji lembur masjidna aya 2, anu istilahna teu cukup syarat nyen masjid 2 di dinya. Eta awas hati-hati. Sapertina di lembur ieu ya kadu beureum. Masjidna aya 2. Tah, geus kitu nu di belah dieu nu di tonggo, di pasir, nu di luhur ngalaksanakeun Jumatan, nu di handap ge ngalaksanakeun Jumatan. Tah eta lamun kapiheulaan cenah nu takbiratul ihramna nu ieu cenah, nu ti heula, tan itu nu di handap teu sah Jumatna. Dohor bae. Terus ge cenah anu heula takbiratul ihramna nu di handap cenah kitu. Allahu Akbar gitu tah. Mah anu di luhur anu henteu sah salat Jumatna. Atawa kabarengan bareng 2an. Wala tuqo rinaha bebarengan Allahu Akbar. Teu hade kabehan. Gagal. Salat Jumatna di eta kampung. Kudu aya 2 jing. Atuh loba tah. Karena kudu eta sebab aya naon pundung teh ya. Jadi DKM meureun. Akhirnya nyieun masjid manehna di ditu di handap. Jadi angkat jadi DKM, pundungan. Atawa nu di luhur make speaker, ieu mah jelema na anti speaker nyieun deui Jumat. Dia itu mah cenah masjidna aya speakeran cenah teh endah cenah. Gitu nyieun deui padahal mah atuh teu nganti kitu tuh. Ya speaker mah teu najis naon teu cicing bae ulah dipake gitu. Akhirna tah lamun kitu engke dina Jumatna, dina syarat Jumatna eta bisa teu sah. Gitu lamun kapiheulaan atawa berbarengan lebah maca takbiratul ihram. Jeung anu kagenepna syarat sah ngalaksanakeun Jumat eta ayataqaddamaha khutbatani. Kudu dipiheulaan heula, diheulaan ku macakeun 2 khutbah. Jadi satacan salat Jumat ngalaksanakeun khutbah heula. Gitu, khutbah awal jeung khutbah kadua. Eta. Bener di khutbahna ulah asal. Ieu mah ngahaleuang jeung doang maca Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Cenah kitu lah. Atuh sing bener atuh. Eta mengawi. Bisi aya nu kitu sing atuh rada endahnya ulah kitu. Ya urang pan beuh saminggu sakali salat Jumat mah kali-kali urang teu sah pan kumaha. Kuduna mah ieu pagawe ge Jumat eta pere sih. Atunya hari-hari raya Yahudinya poe Sabtu pan hari raya Yahudi pere. Terus poe Minggu hari raya Nasrani pere. Perba hari suci umat Islam Jumat teu pere. Keuna perekeun tah supaya naon karunya urang dina Jumatna ulah jadi musafir bae. Atunya pan urang dieu pan loba anu ka Rangkas gawean anu ka Serang, anu ka Tangerang, akhirnya sholat Jumat di ditu pan musafir, wajib Jumat, tapi teu ngasahkeun Jumat pan musafir mah kitu. Coba lamun diparekeun mah Jumatna di lembur, kitu. Sedangkan pan lamun ka ditu leuy dibejakeun teh ku panitia masjidna bahwa sarasah Jumat menurut qaul jadi Imam Syafi'i teh kieu-kieu, kitu dibejakeun. Masa kira-kira eueuh dina eta syaratna kaul jadi eta geus urang taklid kana kaul qadim ashab Imam Syafi'i kitu ngabejakeun supaya urang ngarah sah salat Jumat urang ulah asal-asalan salat Jumat. Ayo rek di mana wanita ruh bae kuari mah kitu wanita ruh kuari mah Jumat kuari mah urang di lembur eta di hiji-hiji ku urang ditaran baca Fatihah kitu. Ayo rek di mana bae aya eueuh 40 anu para sehat. Atuh lamun aya ge cenah eta mah bija musafir, eta pagawe negeri eta mah ilu di dieu salat atuh teh enak pan eta wajib Jumat man teu ngasahkeun Jumat jan kudu bisa eta 40 urang dinya. Tah, geus
dina syarat sah Jumat mah eta ngan sakitu wungkul. Orang sedetik ngaji loba ngaji. Wallahu alam bisawab.